Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Wa qala ta'ala aidan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Wa qala Syekh Jauhari Tauhid wa amur bi urfin wajtanib namimah wa gibatan wa khislatan zamimah. Wa qala Syekh Ibni Malik fi kitabihi farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka zikrullahi abdahu yasur. Bapak Kades, Kepala Desa Bapak Kuwu Pak Junaid, Kades Kertawana anu kusim kuring hormat, pangarsa Qori Kiai Haji Mumu anu kusim kuring hormat, pangarsa Bapak Kadus Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, semua aparatur pemerintah Desa Kertawana anu kusim kuring hormat, pun anak Al Ustad Oman atanapi Omadah Roma anu kusim kuring hormat, tabil khusus Sohibul Hajat pangarsa Kang Ian kali Ibu Eni anu kusim kuring hormat, hadirin hadirat nu bahagia, puji syukur disangakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Shalawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ibu-ibu, marilah kita berdoa ke hadirat Allah. Kebetulan pangarsa Kang Ian kali Ibu Eni dina dinten enjing bade ngadahufkeun putrana Jang Heru ka Nyirina. Karasan tadi tos disebatkeun jigana ti leuleutik keneh ieu mah diintip-intipna oge. Saur Pak Kuwu tadi Pak Junaid. Memang betul saudara-saudaraku, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu adalah menurut Al-Quran yang mulia dan sudah tertera di Lauhil Mahfuz bahwa Jang Heru bakal nikahna ka Nyirina. Doakeun ku sadayana, bade didoakeun moal. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah wa ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sim kuring asa seueur kaditu urang langsung kana hakikatul hajat, substansi daripada hajat ini. Ka saderek-saderek wabil khusus keluarga besar Bapak Ian kali Ibu Eni, Bapak Haji Warjo hadir kali Ibu. Dina ieu kesempatan tasyakur walimatun nikah, walimatul arus, ada 4 hal yang penting. Pertama, bahwa kita setelah selesai bulan Ramadan, saudara-saudara, perintah Al-Quran walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita harus bersyukur kehadirat Allah bahwa kita telah selesai puasa. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan Idul Fitri.
Saudara-saudara, Idul Fitri itu adalah kembali kepada suci. Jadi andai kata orang taraweh dosa teh dipupusan ku Allah. Duka nu taraweh mah. Aya nu teu taraweh di dieu aya. Saur Rasul dalam kitab Durratun Nasihin, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Upami jama ngalaksanakeun taraweh 23 rakaat dengan penuh keimanan. Ini adalah perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah semata-mata. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah bakal ngahampura sakabe dosa nami. Tanggal hiji mun dosa teh mah hideung saeutik leungit. Tanggal 2 tanggal 28 kamari sabulan. Karena dalam usul fikih sabulan teh 28 30 dina Islam. Maka ulah kaget, geuning cenah aya nu puasa 30, geuning aya nu puasa 28 eta teh sabu sasasi. Maka Quran bahasana syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nu leuwih hebat mah ceuk urang kertawana mah teangan we lebaran anu tereh. Aya nu kitu aya. Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu lo lebaran kharajat dunubu kayaumin waladatu ummu. Dosanya keluar percis seperti budak kakarek lahir tanpa dosa. Maka Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah ila abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunasirani. Setiap anak itu bersih, hanya inung bapalah anu menciptakan budak Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dalam acara tasyakur walimat nu kahiji adalah acara halal bihalal. Leres teu? Maka pangarsa Kang Ian menghadirkan sim kuring. Lain mubalik sim kuring mah. Dulurna we, dulur Kang Ian, dulur Kang Warjo, guru najang Oman. Kita kumpul di si halal bihalal. Saudara-saudara, dalam Al-Qur'an halal bihalal itu adalah disebut minal aidin wal faizin. Bahkan ada doa Rasul, Allahumma ja'ana minal aidina wal faizin. Ya Allah, mudah-mudah Gusti ngajantenkeun abdi orang anu kembali ke Allah dan meraih kebahagiaan. Amin. Diterjemahkan oleh proklamator Indonesia Bung Karno adalah halal bihalal. Jadi Bung Karno presiden kahiji nyebut minal aidin wa faizin teh halal. Da tadina ge suci, sing suci deui. Upami saur al-asbah wa nadhair mah al-asru bara'atu dhimmah. Tadina ge bersih kudu bersih deui. Jeung lanceuk kudu bener, jeung adi kudu bener. Pan ena mah loba adi jeung lanceuk pabaeud-baeud aya teu? Capek ulah kikituan. Ayeuna teh adalah halal bi pan saur Rasul wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci, wala tadabaru, tidak boleh saling membelakangi. Aya babaturan batur keur seuri kulantan keuheuh langsung teu seuri. Lamun aya jalma kitu teh tereh setruk. Lamun tereh setruk tereh paeh eta teh. Nauzubillahi min biasa we Bu. Teu meunang wala tadabaru. Wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci. Si anu mah meuli mobilna ge kamari menang duitna ge menang minjem ti BRI. Capek-capek. Nah batur anu minjemna ari nu geuringna urang. Aya urang eta urang mana teh? Kampung naon ieu teh? Kampung Kadaya nu kitu aya. Lamun batur meuli motor, meuli mobil imah hade kudu alhamdulillah. Di mana orang sakit ke Jakarta ke Kuningan aya injem-injemen. Mun batur menang imah saya kudu alhamdulillah. Di mana orang kahujadan nyimpang. Upami kitu saya henteu aya nu narima BLT bantuan langsung tunai. Kade ulah keuheuh. Da pakuwu mah teu boga daya teu boga upaya. Nu ngaturna ge camat-camat, nu ngaturna bupati, bupati diatur ku gubernur, gubernur diatur ku menteri, ku presiden. Ger ieu mah pasea nu narima BLT jeung henteu.
aya nu kitu aya ulah eta teh. Maka ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan dina acara tasyakur walimatul urus nu kai halal bihalal sing saroleh sadayana amin. Nu boga hutang sing parunah, nu caran kabere BEAT sing kabere. Eta mah amina siga tarik tiga hayang kabere kabeh. Anu can kabere BEAT sing kabere. Nu boga hutang sing punah. Geus punah tuluy ngahutang deui. Eta teh di mana-mana hadirin. Pak Junaid biasa geus punah teh ngahutang deui. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak terus. Maka kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Mari kita ibadah ke Allah bareng-bareng. Iya uwa, iya bibi. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam surat Al-Isra 23 Allah keras. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah geus mastikeun anjeun ibadah hungkul ka Allah. Ngabdi hungkul ka Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian supaya berbuat baik ka ibu rama. Setelah ibu rama, ka karabat, ka yatim, ka miskin, ka uwa, ka bibi. Upami kitu saen teu. Baik bapak-bapak, ibu, insya Allah Allah bakal nurunkeun barakah. Amin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saur Kangjeng Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hayo aranjeun kabeh kudu ibadah ka Allah bareng-bareng. Bahayana silih paseaan eta hadirin. Dina tauhid aya kuliatus siti. Kuliah anu genep. Pan urang teu lamun geus talkin geuning. Saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al wasalu lahu at-tasbit. Menta pangampura anjeun keur dulur ararajeun kabeh. Tuluy anjeun menta ka Allah supaya jalma di kubur eta mampu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Amin. Pertanyaan kahiji marrobuka sa pangeran anjeun. Nu bak jawab adalah leta rohani Allah. Wa man nabiyuka sa nabi anjeun Muhammad Rasulullah. Nu katilu wa ma dinuka naon agama anjeun Islam. Wama imamuka naon imam anjeun nununtun anjeun hirup di dunia Al-Qur'anul. Wama kiblatuka Ka'bah. Waman ikhwanuka saha dulur anjeun. Jawabanana dulur urang adalah muslimin moa bisa ngajawab lamun jama sok parasea. Na'udzubillahi min. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kade istri ulah camerut ka caroge. Pan ayeuna mah loba aweun sok camerut ka caroge. Aya teh aya? Ya. Urang kadaya sok camerut tara. Batur mamikiran Lailatul Qadar, ieu mah Lailatul Qadar. Can kabeuli BH, can ka ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, teu meunang bunda benu kitu. Ayu mamra'atin abasat ala zauziha haramallahu duhulal jannah. Upami istri sok camerut ka carogena, sok camerut kanu jadi caroge, sok baeud kanu jadi caroge, diaramkeun ku Allah asup ka surgana oge. Na'udzubillahi min. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, alo keras. Awas, Ramadan telah selesai, ada 3 hal yang penting. Pertama, walitukmilul iddah. Sempurnakan bilang Ramadan. Bisi aya urang ka Jakarta safar atau gering menang buka. Cepat podoan. Wa man kana minkum maridon aw ala safar fa iddatum min ayamin ukhra. Andai kata 80 km menurut madzhab Syafi'i teu kuat puasa tinggal buka. Andai kata kuat puasa tuluykeun teu masalah. Andai kata kuat puasa hayang buka teu masalah buka. Itu pendapat madhab Imam Syafi'i. Kada ibu masuk head, enggak kodoan. Al-qadha bi amrin jadid, qadha itu perkaraannya. Al-qadha yaktadil faur. Qadha teh menta kana kudu cepat. Kang Haji abdi mah ngodoanana we rek dibarengkeun jeung bulan Syawal. Kenging teu? Kenging. Ngodoan bulan Ramadan tapi urang hayang menang ganjaran Syawal, kenging teu? Kabawa sunat oge. Saudara-saudara, dalam kitab usul fikih
dalam kitab Fathul Mu'in Fathul Qorib karangan si Ahmad bin Husain Al-Asfahani, idza ta'arada amrani min jinsin wahidin walam yahtalif maqsuduhuma qala ahaduma alal akhar. Jadi andai kata ku qada Ramadan insyaallah sunat kabawa. Amin. Ibu malam Jumaah sok patepang jeung caroge jujur osok tara atawa tara dibere osok dibere tara hayang adus wajib adus sunat udah ada adus wajib ku adus wajib nawaitu ghusla rafi hadas bari anil janabah fadlillahi ta ku adus wajib sunat adus ke lalaki ka bau kade sunat adus teh ke lalaki mah sunnah muakkadah. Maka ibu bapak-bapak nawaitu sauma godin an qada'i ramadhana fardholillahi taala. Niat abdi puasa poe isuk ngodoan bulan Ramadan fardu karena Allah. Kade lamun salat teh kudu dikodoan. Saur Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu kunna nu'maru bi qada'is saum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kuring diparentah ku Kangjeng Nabi besar Muhammad kudu ngodoan puasa teu diparentah ngodoan salat. Kana salat mah keur ulah dikodoan, ngan lamun puasa mah kada dikodoan. Maka bahasa Allah, wa man kana minkum maridhon aw ala safar fa iddatum min ayamin ukhra. Lamun ditakdirkeun mah fa aftara fa iddatum min ayamin ukhra. Menang buka terus dihitung sabaraha hedna sabaraha puasana. Ibu-ibu bapak-bapak din sadayana kumaha Kang Haji lamun ngodoan ye lamun awewe ngodoan puasa atawa laki ngodoan puasa bakal dihesekeun ku Allah usahana oge. Rumah tangga bakal ruwet. Terang ruwet henteu? Terang teu? Rumah tangga bakal dihesekeun ku Allah. Hoyong teu? Wah. Tang penyakit ieu kamari keur usum covid ku covid eueuh ku rieut eueuh kadangkala nyeri beuteung jeung sabangsana. Maka kade di Al-Qur'an Allah keras dina jamu jawami bab amar wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa wal yasalladzina amanu law taraku kudu mikasieun jama-jama iman upama ninggalkeun kana barang anu diparentah ku Allah ninggalkeun puasa ninggalkeun salat perkara bakal dihesekeun ku Gusti naudzubillahi min. Maka ibu cepat berkodo insyaallah bapak-bapak anu hoyong saum sawapek saum sawal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man soma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka annama soma dahrakul. Sawai jalma anu puasa Ramadan kemudian nuturkeun kana eta puasa Ramadan di genep hari bulan Syawal faka annama soma dahro maka jalma eta saperti puasa satahun penuh. Amin. Barade puasa moal insya makana kita Fathul Mu'in menang dua hiji menang itisol hari itisol mah Kang Ian Kang Haji berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7 asa genep poe menang inpisol Kang Haji abdi merek Senin Kemis mana naon nu penting genep poe tina bulan Syawal. Man soma sittan min Syawal faka annama soma dahra kullah. Sawe jama anu puasa genep hari tina bulan Syawal itu dihitung ku Allah seperti puasa satahunan. Amin. Berang dipake puasa, wengi dipake tahajud jeung maca Quran subha. Maka ibu-ibu bapak-bapak mihafe dalam acara tasyakur walimatul urus nu kahiji adalah acara halal bihalal. Bade silih halalkeun moal? Bade moal? Ieu uwa, ieu bibi, ieu emang. Kumaha Kang Haji lamun jeung maru? Kudu alus. Aya awe nu seuri berarti boga maru eta. Tetep kudu alus jeung siapapun. Angot kadang kala jeung indung mah urutna. Andai kata jeung indung awalamastumun nisa pa antal oge teu bata sakali indung tetep
Angot na Quran mah fala taqul lahuma uffin, teu meunang ngucapkeun euf ka ibu rama termasuk kami toha nu urut. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkeun ku anjeun ka aranjeunna ucapan anu mulia. Maka Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW nyebatkeun ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah berada dina ridho mamah sareng apa termasuk adalah mitoha, wa suhtullah fi suhtil walidain, bendu Allah berada dina bendu ibu rama. Na'udzubillahi min. Maka dalam kitab Bulughul Maram disebut isnani yu'ajjiluhuma fid dunya qoblal mamat. Ada dua dosa nu bakal ku Allah dibikeun di dunia sebelum wafat. Memeh wafat pun dibikeun ku Allah di dunia keur hirup. Hiji al-bagyu, tukang lacur. Tukang lacur, tukang zina. Kadangkala tukang selingkuh. Sok selingkuh jeung ojek. Aya nu sok selingkuh jeung ojek aya? Doakeun mudah-mudahan sing eureun, amin. Amin. Mudah-mudahan sing eureun, amin. Sok aya jeung selingkuh jeung tatangga aya? Mudah-mudahan sing eureun, amin. Amin ya Allah ya Robbal. Eta mah dosana teh di dunia kene. Ulang ke di akhirat. Tukang zina mah di dunia ada HIV, ada AIDS. Nu kadua nu bakal karasa wa uququl walidain, budak anu sok nganya nyeri indung bapa. Maksudna indung bapa teh ibu ramana jeung mertuana. Leres teu? Kakade jang Heru, kakang Kang Heri. Bari Kang Heri ka Haji Heri apa bager. Neng rinana geulis dibikeun ka Jang Heru. Alhamdulillah kusim kuring ditaros nuju pangaosan Jang Heru. Ari ka Bogoh teh geulis Kang. Geulisna sakumaha sakertawana. Bahkan leuwih cenah Kang geulisna oge sakecamatan kali naon? Kali Manggis. Mudah-mudahan jang didoakeun sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak di sada hiji tata syakur walimatul arus teh adalah acara halal bi halal. Nu kadua, ibu-ibu bapak-bapak pada Syawal ini tepat upami Kang Ian kali Ibu Eni kawin Kang Ian lain. Teu meunang Kang Ian mah kudu hiji kene Kang Ian. Ulah kahayang dua. Hiji tepat Kang Ian kali Ibu Eni nikahkeun Jang Heru teh dina bulan Syawal. Maka bulan Syawal adalah syahrul nikah, bulan nikah. Istri Kangjeng Rasul itu adalah ada 9. Ayah Siti Khadijah, 3 dikawinana bulan Syawal. Hiji adalah Saudah bin Zam'ah. Nu kadua adalah kecapna Aisyah, putra Abu Bakar Siddiq. Yuswa 7 tahun ditikah ku Rasul. Tapi langsung teu dipurak diurus heula ku Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Nu katilu adalah Ummu Salamah. Itu seluruhnya ditikah bulan Syawal. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun nikahkeun bulan naon? Syawal. Nabi ka Siti Aisyah nyebutkeun tazawwazani Rasulullah, make nu nikoyahnya tazawwazani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Syawal. Ngawin ka kuring Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh ngawinna teh dina bulan naon? Syawal. Saudara-saudara, ibu-ibu, arti daripada Syawal itu peningkatan. Syala yasulu syaulan pauwasailun wadaka masulun sulatasul masalun miswalun. Arti teh peningkatan. Maka bulan Syawal teh tingkatkeun amal. Maka Rasul kang dawuh, "Man kana yaumu khairu min amsihi fa huwa rabi." Andai kata bulan Syawal hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang beruntung. Amin. Lamun bulan puasa kamari sok taraweh. Tarawehna sabar rakaat ini 23 teu? 23. Cik kira-kira mun dia taraweh jeung omah 23 rakaat 20 menit atau 15 menit. Panjang teu? Atawa gancang? Panjang gancang? Jujur we, cek kurang dia resep kana panjang, resep kana gancang. Resep kana gancang. Resep naon? Gancang. Lalaki masuk hayang gancang ka awewe, geus keluar, geus ngeusan we.
Saudara-saudara, bukan berarti panjang atau ponok. Nu penting salat mah aya syarat jeung rukun. Maka dalam kitab Jam'ul Jawami disebutkan bahwa disebutkan sah adalah mayajtami'u fi ruknu wa syar. Perkara anu kumpul rukun jeung syarat karana sah. Saudara-saudara, kalau di Mekah mah taraweh 23 rakaat teh hampir 4 jam. Jigana lamun aya di Kadaya taraweh 4 jam bubar jigana. Bubar moal. Bubar moal. Da ayeuna ge urang Kadaya mah lamun taraweh teh sok neangan masjid patas. Leres teu? Ibu-ibu, bapak hadirin sadaya nu kusim kuring dihormat, maka tepat nikah pada bulan Syawal. Maka kata Nabi besar Muhammad, "Man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabi." Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu untung. Maka urang teh dinten ayeuna teh kudu alus tinimbang dinten Ramadan. Lamun Ramadan baca Quran, laras teu? Baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu an, atau istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kudu lebih tinimbang Ramadan itu untung. Wa man kana yaumu misla amsi fahuwa khasir au khusranun. Kalau orang hari ini lebih atau semisieun jeung Ramadan, sarua jeung Ramadan, itu adalah rugi. Wa man kana yaumuhu su'a misli fahuwa halik. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang rugi. Nauzubillahi min. Maka ibu, bapak, kade bulan Syawal teh bulan peningkatan. Tahajudnya kudu lebih hebat. Saen teu? Baca Qur'ana leuwih loba saen teu? Baca sholawatna leuwih loba saen teu? Istighfarna leuwih loba dina bulan Syawal lebih daripada Ramadan saen teu? Eta penting. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, sangat tepat pangersa Kang Ian kali Ibu Eni nikahkeun putrana Jang Heru kanyerina dina bulan Syawal. Doakan ku sadayana mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jang Heru kade saur Allah dina surat An-Nisa ayat 33, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Anu mengatur, memanajerial, ngatur ka istri. Dina tafsir Jalalain musallituna 'ala ta'dibihim. Lalaki teh anu ngalinih ngadidik istri. Hade goreng nanyilina kumaha ujang. Pakai kade Jang Heru tegaskan sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah anu nangtungkeun, anu ngatur, bimanajerial, mengatur istri. Lain istri ngatur lalaki. Awewe kudu diatur kula cilaka alam dunia, lamun lalaki diatur ku awewe. Aya di dia aya lalaki nu diatur ku awewe aya. Aduh, eta mah jigana nu belah dieu mah jigana diatur ku awewe kabeh. Kumaha nu belah ditu diatur ku awewe teu? Awewe kudu diatur ku lalaki. Musallituna 'ala ta'dibihim, saur tafsir Jalalain. Termasuk Ibnu Katsir, musallituna 'ala khuluqihim, tafsir Jalalain. Anu mengatur tentang etika dan estetika. Awewe kumaha lalaki. Cek lalaki na nyai nyerina Jang Heru. Kade tau lah make celana panjang anu merecet. Teu meunang awewe make merecet. Nyarupana laki teu meunang. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa bir rijal. Allah bakal ngalaknat mun lalaki jiga awewe, sawangsuna Allah bakal ngalaknat mun awewe jiga lalaki. Seueur istri jiga lalaki teu make kolor. Aya di dia awewe geus make kolor ulah. Kudu nutupan orat kabehanana. Maka kepala desa Pak Kades, Pak Junaid kali MUI sampaikan kudu nutup orat. Ayeuna mah kadang kala awewe teh geus wah rupa-rupa. Aya nu hejo di dieu nu beureum nu koneng jiga manuk caladi we nu aya. Terang manuk caladi teu atawa manuk hurang terang. Aya gitu di dieu jangan manuk hurang. Aya koneng, aya beureum, aya hejo. Nyonto ka saha ye? Ibu ari istimah kudu nyontona ka Siti Khadijah. Istri Rasul nu pangpayuna Siti Khadijah al-Kubra.
Siti Khadijah teh istri Rasul pangpayuna wafatna tanggal 11 Syawal. Makamna di Ma'lah. Waktu sim kuring ngaos di Mekah mah sok jarah ka Siti Khadijah. Tapi Kangjeng Rasul ge kanyerian kadang kala ku Siti Khadijah mah. Siti Aisyah nuju masak. Kadang kala Kangjeng Rasul di rumah reda. Nepi ka timuru eta Siti Aisyah kanu maot. Aa Rasulullah SAW kakade kacaroge teh nyirina nyebut teh aa kakang bebeb. Ulah ieu mah kadang kala heru ulah. Kade Pak ari ka ibu ari kacaroge teh mamat. Aya nu nyebut mamat aya dayat. Ai kacaroge mah bapakna saen teu yayangna saen teu bahkan di Tasikmalaya mah usum bebeb sagala. Atawa naon nanya dewek nanya pantes sama dewek nata kade ya istri teh kacaroge teh kudu kakang ya ibadah nurut teh kudu ka Siti Khadijah wafat 11 Syawal. Siti Khadijah ummahatul mukminin wal mukminat, Sayyidina Hafsah, Siti Aisyah istri Rasul, Siti Hafsah, Siti Romlah, Siti Hindun istri Rasul. Pante sadayana adalah ummahatul mukminin wal mukminat. Ibuna sadaya mukminin mukminat dunia akhirat. Maka urang teh kada nyontok ka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktu mah Siti Aisyah teh nuju nyayur. Ai nyayur teh kadangkala keur masak. Siti Aisyah teh masak nepi ka Kangjeng Rasul teh inget ka Siti Khadijah nepi ka ceurik. Ditaros ku Siti Aisyah teh junjunan Rasul kunaon atuh bet inget we ka Siti Khadijah pan aya abdi anu ngora cek si Kangjeng Rasul Khadijah Siti eta Aisyah Khadijah mah ida tobahti marokotan paakfir ma'aha di mana anjeun nyayur teh sing loba caina Khadijah mah sok loba caina tuluy dibibikeun ka tatangga dagingna saeutik ewang caina sing loba nepi ka salemur kabere sarerea. Si kira-kira lamun istri itu salemur kampung kadaya kabagi kabeh saen teu? Saen teu? Kumari awe ayeuna mah bapakna ulah dibere si eta mah da ka urang ge tara mere. Aya nu kitu aya. Aya ulah dibere bapakna da ka urang ge tara mere. Ya. Saur Kangjeng Rasul lamun asin alal musin kama ahsanallahu ilaik. Nyen kaalusan ka zaman nyen alus hal biasa. Ieu mikeun duit dibere kadangkala besek biasa. Ieu mere duit dibere kadangkala alas. Di dieu aya alas teh ya. Naon ari pamere tinu nikah teh di disebatan naon? Berkat. Dibere duit, dibere berkat biasa. Tapi anu leuwih hebat kata Rasulullah ahsin ila man asa ilaik gawe hade anjeun ka jama anu gawe goreng ka anjeun batur tara seuri urang mah seuri batur tara mere urang mah sok naon batur kopet urang mah bager saen teu kade jadi istri teh kudu kitu keun we si itu mah tara mere urang mah bere tara seuri urang mah seuri kapan saur Kangjeng Rasul tabassumuka ala waji akhika fahiya shadaqah senyum simpulmu seri anjen kadulur anjen jadi sodako maka lamun batur menang kabungahan teh tingalikeun bungah teh batur bungaheun bade ka Mekah urang teh alhamdulillah laras teu batur bunga nikahkeun urang bunga alhamdulillah kudu seri nu teu meunang teh seuserian anu sok seserian mah gelo ngaranna. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, maka seorang laki-laki sebagai ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Maka dalam kitab tafsir Jalalain termasuk dalam kitab Uqudul Jen karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu adalah hak lalaki kewajiban ka istri. Hak lalaki dihormati, hak lalaki dicium tanganana, hak lalaki kadang-kadang dibere tuang, hak lalaki dihormat kudu jadi awewena. Da teu meunang awewe nyentak ka lalaki. Ayyuma mra'atin rafa'at sauta ala zaujiha haramallahu duhal jannah sahawe awewe anu sok cuntak sentak anu jan tercarogena sok sanajan ibadah seperti malaikat Allah ibadah seperti para nabi ibadah seperti wali
diharamkeun ku Allah asup surga na oge. Naudzubillahi min eta teh keur awewe anu sok suntak-sentaka aya bapak-bapak aya kakumingan ku ibunan teu. Mudah-mudahan Allah maparin hidayah taufik amin. Maka kade ibu jang heru sebagai rijal nyai kudu ngaji. Maka andai kata mencari dunia tanpa agama bahaya, tetap kudu dibarengan ku agama. Maka ibu-ibu bapak-bapak warrajulu ra'in an ahli baiti, laki-laki bakal ditaros kalau tentang keluargana, tentang istri geus bisa sholat can, budakna geus ngaji can, budakna geus nutup orang can, budakna geus masantren can. Ibu-ibu bapak-bapak bakal disunkeun tanggal waler di sisi Gusti kade ayeuna mah Pak ulah sakola unggul kudu malah santren. Kudu masantren bari sakola. Kudu sakola bari masantren. Kudu naon cenah? Sakola. Naon cenah? Sakola bari masantren. Lamun ibu kadang kala simkuring tatanggi simkuring di kota aya profesor kamari wafat tanggal 28 Ramadan. Profesor doktor eta kainungna kainung sorangan da mung ngamanian-manian acan. Naudzubillahi min tita maca Yasin ge mung. Ibu retu maros ka ibu bapak upami urang maot hoyong pamacayakeun Yasin ku putran mung. Hoyong teu. Sing tarik hoyong teu. Hoyong. Duh begitu maut inna lillahi wa inna kabeh kebekali kau. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap anu napas bakal mati, bakal pepenak jeung Allah nu hirup hungkul mah Allah hungkul. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Nu hirup mah Allah hungkul. Ari urang mah hirup kuroh tatangkalan hirupna kadangkala langsung ku getahna, batu hirup ku teasna, Allah hirup ku sifat hayatna. Nu bakal hirup salami nama adalah la ilaha Allah unggul. Nu ngagaduhan sifat hayat. Luar Allah bakal maut. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bakal langgeng, bakal kekang dat pangeran anjeun nu ngagaduhan keagungan sareng kamuliaan. Ye maut kabeh oge. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman susiya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Begitu disolatkeun beres tuluy dibacakeun Yasin saur Kangjeng Rasul sallallahu kadep jantungna Al-Qur'an teh Yasin. Qur'an teh 30 juz 114 surat 1.025.000 huruf. Pek lalaki di depan hitungkeun huruf Quran teh 1.025.000 naon huruf. Ari hutang urang ka warung kahitung teu? Ari hutang urang kahitung teu? Ari PBB can dibayar kahitung teu? Kahitung tak Quran dibejaan ku sim guring. Huruf Quran teh ti kawit bismillah nepi ka surat Anas teh 1.025.000 naon huruf. Saur Kang Rasul sanaon ari jantungna Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Sagala jantungna jantung Quran surat Yasin. Faman qara'aha kataballahu asra marratin minal Qur'an. Sawe jama anu maca Yasin sakali Allah bakal nyeratkeun sarwajeng 10 kali tamat Al-Qur'an. Amin. Maca Yasin sakali sarwajeng 10 kali tamat Al-Qur'an. Dibaca ku jalma nu boga hutang insyaallah dipunahkeun ku Allah. Amin. Dibaca ku jalma nu hayang BLT insyaallah bakal menang BLT ti pamarentah. Amin. Dibaca ku nu bakal hutang bakal dipuyangkeun ku Allah. Dibaca di payunan mait aya dosaan bakal dikurangan dosana ku Allah. Amin. Barokah maca surat Yasin. Maka saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun jama anu keur maot teh
ku kalimat la ilaha terus maraca Yasin. Ari Masin teh surat nomor ka-30 genep lungsurna di Mekah juz ka-20 hiji hurufna ayat 3058 huruf Yasin teh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim ayat 82 innama amruhu idza arada syai'an sabka cenah ayyaqula lahu fayakun fasubhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi ya maut nu maut mah bisa dibaca Yasin lamun teu masantren leres teu maka tur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana geus beres ngubur mayit kade aranjeun kaulah keluar baraca Quran wa in khatama fa huwa ahsan lamun Quran dibaca di payun luhureun kuburan nepi ka tamat eta teh langkung sae amin. Maka ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadayana kade jang rija tegakeun sebagai lalaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki adalah anu mere anu mengatur istri. Kenapa laki-laki mengatur istri? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan nilai lebih ka lalaki. Lalaki mah pinter punten ibu, lain ngarendahkeun ibu-ibu. Awewe mah lamun teu boga duit teh paling-paling jebleh. Leres teu? Leres teu? Lalaki mah lengkahna panjang. Teu boga duit, nyokot jejer, ngusupna tinu mitoha, geus. Menang lauk badag. Lalaki mah loba. Sok ayeuna calon presiden lolobana lalaki istri. Lalaki istri. Lalaki. Maka kenapa laki-laki jadi pimpinan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din? Bi sababiyah bil bastain adi wa awin asiki wa misluma wa min wa an bi antigi. Karena lalaki punya nilai lebih. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia dipimpin kuno lebih baik. Amin. Jokowi sudah baik. Mudah-mudahan pemimpin anu bakal datang langkung sae. Amin. Bejana cenah urang Kuningan bejana. Lain kompanye bejana. Cekang Junaid bieu orang Kuningan cenah haji. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki bikin lebih eta. Nu kadua bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberikan nafkah ka istri. Kade jang heru napakah kudu ti jang heru ayeuna mereka kawin teh. Napakah sabaraha keur kalebe sabaraha leres teu? Mas kawin sabaraha eta teh kade kudu ti jang heru. Jang heru kadang kala usaha di kana projen sareng haji Kang Haji ta ieu di Singaparna. Doakeun ku Kang Haji sing majeng amin. Amin. Kade jang heru Kang Haji. Haji naon teh? Bejo. Usaha eta teh lain menang Kang Haji. Nurutan Rasulullah sallallahu alaihi Kangjeng Rasul teh baheula teh yar'a al-ghanam wasyat. Nabi teh ngangon kambing ngangon domba. Umur 12 tahun Kangjeng Rasul teh berangkat ka Basra, berangkat ka Syam. Nyanak projen. Naon cenah? Aya di dinya aya laham daging, aya beef daging apa? Daging sapi, aya asyad daging eme. Aya fil jahe, aya kadang kala muncek bahasa nama allahmu al-mahlud, muncek ayeuna mah kadang kala baso. Kade eta teh nurutan Rasul. Maka saur orang Amerika dalam buku The Man of Enigma the Reason, dalam buku The Man of Enigma the Reason, hiji-hijina marketing nu paling hebat di dunia adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hebat Kangjeng Rasul. Tukang nawarkeun anu panghade-hadena Kang Haji Warjo, Kang Ian, Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul menawarkan kadang kala mun teh mah ieu sabaraha ieu 10 real. Rerengeun ara teh jelema teh. Kumaha mun 80 real. Nawarkeun 10 ditawar sabaraha? 80. Duka kumaha duka benge meureun jelemana. Maka marketing anu paling hebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Michael Jen, seorang ahli marketing di Amerika di zaman Barack Obama. Sebelum George Biden nu ayeuna Joe Biden presiden ayeuna, marketing nu paling hebat di dunia adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya Habib alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fatafat min ulbuduru misla usnik maraina qandu ya wajah sururi sarang ya Nabi salam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri sarang Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya karimal walidain Allah ya Nabi salam aika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika salawat maraos karena sholawat sadenan teu bala disim guring Kang Ana ya nggak kawin ke orang dia maca sholawat teu ya Kang Ana weh baheula mah jam mana Kang Ana si Jabrik mana baheula mah sakieu rambutna si Jabrik deh ayeuna mah alhamdulillah geus insaf teu kedeung mudah-mudahan tetap nepi ka maot amin kudu deukeut Kang Ana jeung ajengan kawa tah Kang Oma dah Roma bikin kadangkala nanaon keur ajengan di baheula mah nanaon tidak keur ajengan sawah keur ajengan balong keur ajengan awe geulis keur naon baheula ayeuna mah kan geus beda hese ajengan narima wakaf teh hese teu hese doakeun para kiai sing paranjang yuswa amin maka ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadaya anu perlu membiayai adalah laki-laki mahar laki-laki bahkan namanya geus kuping tipun anak jang heru mudah-mudahan barokah enjing bakal dimaharan ku emas amin mudah-mudahan barokah yang heru itulah hak lalaki mana ari istiqamah haji istri anu soleh mana Quran kur 2 cirina fassolihatu qanitatun istri anu soleh mah qanitat dina tafsir Jalalain mutiatun taat ka Allah taat ka Rasul taat ka salaki cek salakina make pakaian anu nutup aurat mangga kakang rek make celana panjang mangga asa ulah sarua jeung lalaki leres teu cek salaki cek istrina nyai ayeuna mah urang ka Tasik cek jang heru teh mangga kade loba protes jadi awewe mah kudu saperti muning dituntun ku lalakina tara protes kecuali lamun nuntunna teu bener eta mah sok ditubru ku muningna leres teu maka kudu taat nyirina ka lalaki la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq tidak boleh taat kepada makhluk termasuk ka suami sekira-kira matak dosa ka Gusti lamun kira-kira teu bener mah tubruk ku sakalian laras teu maka istri anu soleh itu cirinya 2 qanitatun istri anu qanita taat kepada Allah Rasul kasalaki hafidhatun lil ghaib menjaga dirina timimiti rambut sausap rambut sausap dampak kang heri kabehanana kada nyirina ulah dibikeran ka ojek saware ulah sok aya awe nu kitu nya ayanya kade
Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ya jang Heri, jang eta jang Heru, rakana jang Arif, pengantin bari jang Arif. Geus gaduh putra jang Arif. Mudah-mudahan putrana sing soleh, istrinya sing solihah, amin. Nyieun deui penting ayeuna bareng. Ai budak teh kudu loba. Kang Ian budak teh kudu loba, Kang Haji Warjo budak teh kudu loba. Maka namanya kapun anak Kang Oma jangan oman, Kang Oman poe sabaraha Tri? Tinu ti payun cenah 2 Kang. Ti dia 3 tambahan ti 2 deui jadi 7. Lantas teh Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra na teh 7. Putra pun guru mah Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah di opat bibit teh putra na teh 62. Subha waas andai kata sabulan opat ngalahirkeun, sekali ngalahirkeun teh opat Kang Warjo. Aduh, sing guring bagian ka dieu, bagian ka dieu, bagian ka dieu. Subha. Kade jang eta, jang Heru, jang Arif, nyirina kade. Rumah tangga teh seperti urang berada tina parahu. Loba badai, lobaan kumaha dina parahu. Di dieu caket ka laut caket teh. Ka Cirebon caket teh. Tah lamunna parahu kan aya angin, aya teh sing kuat rumah tangga. Da pasti diuji ku Allah kabeh. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfuti waz zamarat wa basyyiris sabirin. Kabeh bakal diuji ku Allah. Apakah Kang Haji Dede Saiful Anwar pimpinan pondok pesantren tidak diuji? Pasti diuji ku Allah. Kangjeng Nabi besar Muhammad di Mekah diuji ku Allah 13 tahun. Tidak boleh melawan. Datang ka Taif Kangjeng Rasul akan dibuburak. Maksudna rek ka Taif di Kangjeng Rasul teh nyalindung ke keluarga Rasul. Bani Thaqif nu aya di Taif. Sakumaha kitab Hulasan Nurul Yakin, kitab karangan Dr. Hudoribik. Haka dibaledogan Rasul. Maka bami urang angkat ka Taif, angkat ka Gunung Anud. Ari Gunung Anud teh Kangjeng Rasul dibuburak ku orang Taif, nepi ka Kangjeng Rasul naik ka gunung, nepi ka kaluar darah. Getihna nepi ka ayeuna seungit keneh. Subha sim guring ka Jabal Anud eta jang Oman. Seungit keneh nepi ka ayeuna. Tahun 2018 atacan Covid sim guring umroh. Karasan di Jabal Uhud teh ibu-ibu bapak-bapak nuju dibongkar di damel Masjid Uhud terus damel. Terus jantan Masjid Uhudna, caket Uhud, caket Gunung Uhud. Eta dibongkar ku eta ku beku. Parit-parit di damelan eta getih 1400 tahun ka tukang masih beleger kene. Subha la ilaha. Maka kade orang mati di jalan Allah tuh tidak mati, hidup. Para wali itu hidup. Maka andai kata orang bertawasul kepada wali itu boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'alakum tuflihun. Masih hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Ularek mengira jalma nu maut di jalan Allah mati, mereka hidup. Walakin la tasurun, tetapi aranjeun kabeh moal uningan. Saudara-saudara, ibu-ibu, 1400 tahun ka tukang. Sip goreng 1800 umroh. Parit digali. 1400 tahun eta getih dina waktu perang Uhud masih beleger keneh. Subha salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin sarang sadayana salatullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah mullah ala ta'a rasulillah. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak,
Jadi Jang Heru nirina kade khusus calon pengantin baru umumna ka pengantin bari saur ahli usul fikih al ibrah bi umumi lafdi la bi khususi sabab ari papatah kudu ningali umumna lafaz ulah ningali khususna sabab seperti urang di eta di laut aya ombak aya angin sing kuat rumah tangga sing kuat tetap bakal ujian ti Allah bakal aya seluruh manusia diuji ku Gusti Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah itu apa gering? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah nyoba kararanjeun kabeh diuji ku Allah usaha naudzubillah usaha teu maju awak gering diuji ku Allah. Kenapa diuji ku Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah rek mencoba aranjeun kabeh supaya ningkatkan prestasi dan prestise lebih baik di sisi Gusti. Maka kade apa pun lanceuk pun adi mamang bibi sadayana Kang Haji lamun usaha keur teu maju cepat muntang ka Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kalau orang berpegang teguh kepada Allah berarti dia berpegang teguh karena jalan anu lurus. Kudu kumaha tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Awas tahajud. Allah janji orang bertahajud bakal disenangkeun ku Allah. Amin. Kade salat 5 waktu beresan. Kade baca Al-Quran, kade baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Istighfar, minta ampun ke Allah. Diuji ku Allah istighfar. Astagfirullah. Orang beristighfar, saur Quran yursilis sama alaikum midroro. Allah bakal nurunkan hujan alias rizki anu penuh barakah. Amin. Barokah istighfar wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah bakal mere bodak soleh harta anu barokah. Amin. Orang beristighfar wa razaqau min aisulayah tasib. Allah bakal mere rizki tina sumber anu tak terduga. Amin. Maka andai kata diuji ku Allah cepat. Cepat salat 5 waktu beresan. Cepat kadang kala langsung tahajud sing beres. Sing cepat duha sing beres. Cepatkan istighfar ka Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faroza wa min kulli hammin faroja wa min kulli dzikin mahroza wa razaqau min haitsu la yahtasib. Pemijama istighfar setiap kasusah bakal dileungitkeun ku Allah, rupak bakal dilebarkeun ku Allah, eueuh rizki bakal dibere ku Gusti istighfar. Surat Nuh ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi awali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Istighfar kan tenan lamun dina surat Hud ayat 52 wa anistaghfiru rabbakum yaj'al lakum quwwatan ila quwwatikum. Upami urang biasa istighfar Allah bakal mere struggle kekuatan. Jadi lamun loba istighfar mah eueuh duit teh moal ceurik sok aya awe ceurik tara angot lamun awe minta diserahkeun aya we abgodul halal indallah at-tolak barang halal tapi dimurkai ku Allah teu dipikaresep ku Allah nyerahkeun. Maka cepat istighfar kade salat 5 waktuna kade tahajudna kade duhana baca Al-Quran baca istighfar insyaallah bakal ditulungan ku Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tos, maka enjing doakeun ka sadayana, sampaikeun ka Jang Heru kali nyirina. Doana ti Kangjeng Rasul lamun kanu nikah teh barakallahu laka wa baraka naon cing alaika wa jamaa bainakuma fi khair. Kuping tutur geus kuring. Bismillahirrahmanirrahim.
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dalam kebaikan. Allah tetap memberikan barakah dalam berbagai kesulitan. Wa jama'a bainakuma bi khair. Allah kumpulkanlah keduanya jang heru beserta nyirina dalam kebahagiaan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim yasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma atina amalar raja wa faqal amal ya man lipat linas'alukal ajal ilail ijabah ya man ajabanuha fi qaumihi ya man nasara Ibrahim ala adai ya man radda Yusuf ala Yaqub ya man kasyafa dharra Ayub ya man ajaba da'wata Zakaria ya man qabila tasbih Yunus bin Mata nas'aluka bi asrari hadhihi da'awat ang tataqabbala ma bihi da'awnak wa ang tu'tiyana ma sa'anak anjiz lana wa'daka alladhi wa'adta li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Azzaman ta'azza billahi dalla man tazazzara billahi al-aziz alladhi ta'azzaza bi'izzati wa lahul qudratu wal izzatu sultanu ala jami' khalqi yaf'alu lahu ma yasha'u ma yahkum ma yurid la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Kasadayana ngatur karebu nuhun. Bila khusus ke Marsa Kang Ian kali keluarga jang Arif yang Heru ke Haji Warjo sana ke Haji ngatur kenuhun. Bila khusus ke Pak Kades para kiai yang oman sadayana ngatung karebu mudah-mudahan dipangaosan janten barokah sakitu nu kafiatur keresan sim kuring dinten enjing bade mukara kerda rapat kerja daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cirebon diteraskeun panginten ka alumni ka Japulalor rencang Kang Oman sami acara walimatul hitan teras terakhir jarah ka karuhun Kang Jeung Syarif Hidayatullah sakitu nu kafiatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.